Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barayanya tebang dan udah sereng sim kuring memang henanang. Ayo urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina judul si Jaluk Hayam Gaib. Manggah mitra urang neraskeunnya wilu jeung ngadangukeun rumah. Satu tasna terpikal hurpa kalangan mah dibagiakeun luarna kumang encos. Mangga ayeuna mah geura tatan-tatan urang adukeun eta hayam sumun. Nya atuh si Julug mah geus siap atuh mang. Siap dar wae wang adukeun atuh. Sumun sae mangjang mangga. Kumaha kabah Suta? Nah eta sapertos ngahulang wae. Nah aya naon? Abah mah teh ngimpi buku ieu teh. Sabab kiwari si Jargem teh hayam abah nepi ka final jang. Jadi asa ngimpi tangtos. Margi impian sakur jalma anu garadu hayam adu mah. aduh. Pikeun cacap nepi ka final. Syokomo dugi ka juara. Oge boga hak majunan hayamna Kangjeng Adipati. Tah kitu. Orces. Ayeuna mah urang Bandungan wae kumaha kanyataana bah. Mangga. Hitungan anu katilu supados dilepaskeun eta hayam. 1 2 3 der jeleng hayam teh geus pada dilepaskeun. Kiwaring geus silih pencerong si Julug bisa nyaksian yen si Jargem teh di banda sanjata rahasia anu disebut keris emas ruminten teh. Ku kaseuketan matana eta si Julug mah bisa awas najan eta keris teh nyumput dina waruga si Jargem. Ari kituna mah sabab Senopati Purbangkara mangrupakeun senopati gagah sakti. Sabalikna ari si Jargem mah anu mencerong ka si Julug. Tuanieun nila padu tetep karasa serah sabab sorat si Julug teh ngandung sima pangabaran. Singa pangabaran anu kuat pisan matana teh seukeut kawas heulang ngrujuk wae. Nepi ka nembus kanaja jantung eta si Jargem. Keur saheulanan mah si Julug jeung si Jargem teh ukur silih titenan kakuatan. Canwa kasilih tarajang. Atuh harita si Julug manehna bisa ngukur najan si Jargem hebat. Mibana keris oge kakuatan ti alam goib. Tapi keur si Julug mah alias Senopati Purbangkara tang tu lain hal anu berat. Ku kituna sikepna teh tenang bae. Si Julug mah ukur cicing we. Teu masang kuda-kuda mun cara jago silat mah. Beda deui jeung si Jargem, manehna mah geus sajaga diri. Masang jurus mun jago silat mah. Atuh ningali musuhna teu masang kuda-kuda. Dipake kesempatan pikeun narajang. Ribut manehna teh muka panarajang suruntul gapruk galaprak gapruk. Ceprot gabret. Sababaraha kali bibintih jeung sisih malah bari jeung papacok sagala rupa. Tapi gentak harita teh si Jargem teh mundur deui ngagajeleng ka tukang. Sabab karasa hadita teh awakna si Julug teh teuas ngabelentrang kawas neunggar batu cadas atau besi teuas. Karasa we eta ceker jeung jangjang oge pamatukna si Jargem teh manilinu. Saheulanan mah si Jargem teh ngatureng hapan napasna. Di corona teh ukur ketinggali elok-elokan. Bari mun cara jalma mah ngahulang heula bari mikir. Cenah awak si musuh teh naha mun diteas-teas teuing. Dumasar kana eta kanyataan. Si Jargem anu mikir manehna akhirna manangtukeun sikepna. Eueuh deui cara anu ampuh pikeun ngalawanan eta si Julug. Iwal ti kudu langsung metakeun sanjata rahasiana anu disebut emas ruminten. Anu geus aya
atawa ngancik dina awak si Jargem anu geus diasupkeun ku Aki Ucup teh akina si Ojo. Minantuna eta Basuta belesat cahaya koneng emas ngajojok kana dada si Jelug. Tapi keur si Jelug mah bisa awas kana keris leutik anu nyurubuk nyorocos kana dadana. Gentak si Jelug teh ngagarapak bari metakeun cekerna nepak eta keris mun cara jago silat mah. Puguh we atuh ditepak seperti kitu kadenge suara anu ngajeleger mata katorekan kana ceuli jeleger bareng jeung eta keris malikan deui kana bogana belesat berasa cahaya koneng emas teh malika tukang. Puguh we pikeun si Jargem mah reuas eta keris teh kiwari asup deui kana awak si Jargem manjing deui kana warugana. Atuh si Jargem teh banget kaget. Teteh lah cenah senjata andalana teh teu metu. Anu kaget jeung heran teh lain si Jargem wungkul. Itu deui Basuta anu bogana. Ai. Si Jelug teh aya ku hebat-hebat teuing. Senjata keris emas ruminten anu meunang ngasupkeun eta Ki Ucup. Teu mampu. Aduh, kayak kieu mah. Cilaka. Awakna teh wadah-wadahna wadah teuing da. Kunaha kakuatan naon atuh nu aya dina awakna si Jelug. Palang siang si Jargem teh bakal eleh. Basuta ukur bisa ngupat we dina jero hatena. Memang bener mitra kaum dangu, teu jauh tina sangkaan Basuta. Saharita katingali si Jelug teh kanyahoan ngabelesat naraja ngagalaprak. Yapruk jebrot jelebet. Cekereken cakatuhuna kena pisan kana dada si Jelug si Jargem. Puguh we atuh si Jargem teh mani ngabangkieu. Dayak-dak. Gebruk. Keok. Si Jargem teh namru rubuh geus teu bisa hudang deui. Katingali awakna ngebul. Balas katebenangan ku tenggelan eta si Jelug. Parjeng tukung sila awakna teh kekerejatan, hayam teh ngaleupaskeun nyawa. Puguh we nu lalajo teh eueuh nu teu colohok kasup si Odo. Minantuna Basuta, aduh. Nangabul kitu, teu sangka. Aduh. Si Jargem, bapak, paeh. Berenjang. Teu lah euy si Jargem teh eleh nya. Tuh ngabul kitu tuh. Wah, kabudangan ku si Jelug moal teu ngusak tah atuh da si Jelug teh atuh euy. Tenggeulana hebat yang. Sakali nunggu teh cekuk oge langsung ngusak yang. Alah. Kumaha tuh euy? Alah. Aleh aduh si Jargem. Alah, aki aing bohong. Teh lah. Si Jargem teh bisa eleh ku si Jelug. Ceuk Odo. Manehna teh jadi cangcaya kanu jadi akina. Anu geus mahanan kakuatan. Atuh geus kitu mah kadenge nu lalajo teh surak amal-amalan teh lah si Jelug teh cenah unggul. Hidup Jelug. Hidup Jelug euy, hidup. Hidup Jelug. Nah, si Jelug menang deui euy. Si Jelug anu kudu unggul mah hebat lah. Atuh Basuta mah harita teh manehna teh ngarasahan Jelug. Teu sangka tadinya na ti anggalna teteh lah hayam aing teh bakal ngarandapan kejadian nu saperti kieu. Malah mah geus nepi ka paehna. Anak itu masih Jelug teh hebat. Kakuatan naon nu sumanding kana awakna. Aya ku kuat-kuat teuing. Basuta ngarasahan Jelug tapi muji ka si Jelug. Atuh ari geus karuhan si Jargem eleh mah Mang Encos teh langsung we ngalik jeleng bari carita. Horse. Tetela si Jelug anu unggul. Wayahna Basuta eta layon si Jargem teh kedah dicanak. Mugi awe Abah kudu sabar sareng tawakal ulah dugi ka kaleleban. Dugi ka sedih tak kitu. Narangsa alatan hayamna parantos kawon. Oge ulah dugi ka Pondok Boo atanapi dugi ka Pondok Harapan.
Sokomo dugi ka bunuh diri ngagantung maneh dina tangkal cikur tah kitu bah. Eta Mang Encos di dituna marek ngahibur ka Bah Suta. Tapi Bah Suta teh teu nembalan. Koroyong wae manehna teh bari mawa si Jargem ninggalkeun eta pakalangan. Persemona alum ngaharuk bangun anu sedih naker. Geus kitu Mang Encos teh harita teh manehna carita ditujukeun ka si Tarman. Aduh, Wilujeng teteh si Jelug teh anu unggul. Mohon atuh juara unggul si Jelug. Aduh, hidup Jelug, hidup. Itu di para penonton hari teteh surak amal-amalah. Hidup Jelug, hidup. Hebat Jelug, hebat. Ah, hidup hayam Jang Tarman unggul iya. Hidup sia mani engklak-engklakan. Alah nyabi si Jelug teh unggul. Menang hadiah da Kang Tarman teh. Jeung boga hak pikeun jang hareupan hayamna Kangjeng Adipati lah. Jelug teh atuh hayam raja lah. Hidup Jelug, hidup. Itu deh si kuda manehna acelang-acelangan ka ditu kadi. Karepna mah hayang maju ka pakalangan. Hayang milu bunga. Ngebungah ka si Tarman. Nula laju nula sejena oge harita teh eueuh anu caricing manehna ge kalaprok ting saruit. Teteh lah si Jelug anu jadi andalan di lemur Cihonje teh. Geus bisa ngelehkeun si Jargem. Lain euy pokona mah hebat atuh da si Jelug mah. Hayam nu pilih tanding euy. Aing geus sabar euy. Nah naon Kang? Teu sabar hayang nyaksian si Jelug kumaha lamun diadukeun jeung hayam Kangjeng Adipati ngan bingung nah jeung nu mana nya euy nah si Belut atawa si Jalaprang. Enya pukul Kang lah. Geus sabar. Jelug teh atuh. Aki mah ngadukung si Jelug. Ya, najan hayam Kangjeng Adipati ge moal mampu euy ngalawan si Jelug mah. Da kumaha kitu Ki? Ieu kasaksian ku urang. Si Jelug mah hebat. Tarungna teh kitu we, jiga si leher beton. Teungeulanna gen sakali neungeul ngajeng-jehe musuhna teh. Halah hidup Jelug euy, hidup. Nya lah, kemadungan we kumaha lah. Ari kahayang mah hayang gara adukeun we tah si Jelug teh jeung hayam Kangjeng Adipati lah. Ulah laju harita recet. Seah atuh Mang Encos teh harita teh ngagajeleng deui. Tenang. Ulah waka ribut. Siap acara tacan rengse. Sim kuring bade banami heula sareng Panata Calagra oge girang pangajen. Kumaha sarajengna margi tos kasaksian ku urang yen si Jelug teh anu unggul. Atuh ari geus kitu mah koloyong Mang Encos teh ini telah sakedeung nepungan ka para panitia. Gancangna carita numutkeun hasil sawala. Teteh lah cenah Adipati Suradi Praja teh geus usul ka Panata Calagra atau pupuh eta panitia. Sangkan si Belut teh diadukeun deui jeung si Jalaprang. Manehna penasaran keneh hayang nyaho saha anu bakal jadi juara anu pang unggul. Atuh eta usul teh ditarima ku Panata Calagra. Kitu di harita teh Adipati Surya laganya tujuan. Karena usulan hitung-hitung ngahibur deui bae cenah ka para penonton. Sabab si Belut jeung si Jalaprang teh kapancan kanyahoan. Saha anu leuwih unggul di antara eta hayam. Atuh geus kitu mah Mang Encos jeung Nyi Arum teh manehna teh ngalacakeun luhur pawanggungan rek ngabewarakeun kanu lalajo sampurasun ka para penonton supados tenang heula ulah wakariweuh ulah wakarusuhnya. Ieu acara tajan rengse nasim kuring teu name paratos badami sareng panitia kitu tah. Nuhun supados jempe heula margi aya anu peryogi kauninga ku sadayana ngeunaan acara salajengna. Suwun.
Jadi acara salajengna teh memeh si jeluk diadukeun sareng hayam Kangjeng Adipati. Ayeuna mah bade diadukeun heula hayamna Kangjeng Adipati. Surya Dilaga nyaeta si Jalaprang, oge hayamna Kangjeng Adipati Suradi Praja nyaeta si Belut. Margi di antara kaduana teu acan kanyahoan saha anu paling unggul. Mudah-mudahan dina patarungan nu ayeuna mah bakal kanyahoan saha anu kaluar jadi juarana. Ku kituna engkena bade diadukeun sareng si Jeluk. Ger atuh nu lalajo teh surak. Tah bener kitu euy lah. Adukeun deui we si Jalaprang jeung si Belut teh kana kanyahoan lah saha nu unggul. Piraku atuh dari dua nu juarana mah teu pararuguh lah. Jadi ke bisa kasaksian euy ku urang. Hayam gegeden jeung hayam rahayat saha nu leuwih unggul? Ceuk nu lalajo, nya lah satuju euy. Duh, bener jang. Tah satuju pisan lah. Oh, saksian we kumaha geletukna tah. Ari akang mun akang. Pokona mah akang percaya lah, si Jeluk pasti unggul. Hidup Jeluk, hidup hari-hari duduk, euy hari hidup. Nu lalajo teh leuwih anu teu bunga. Hayang nyaksian kumaha atuh geletukna eta si Belut jeung si Jalaprang lamun diadukeun deui. Kiadi ayeuna hayam urang teh urang adukeun deui. Ngan bae moal matak cilaka, kapan hayam urang teh imbang? Cik eta Adipati Surya Dilaga manehna mah hariwang. Lamun diadukeun deui si Jalaprang jeung si Belut teh inggis hayamna teh paeh duanana. Moal Kakang, ayeuna mah urang cobi dewe. Kuring moal kakayakinan ayeuna mah bakal aya kanyahoan saha anu bakal jadi juara. Cek eta Adipati Suradi Praja. Nyapek bae ari kitu mah. Hayu urang kapakalangan. Atuh ari geus kitu mah harita Kangjeng Adipati Surya Dilaga dituturkeun ku Adipati Suradi Praja. Kengelek hayamna maju ka pakalangan. Sabada di pakalangan harita teh eta kedua Kangjeng Adipati teh ngalepaskeun hayamna. Nder wae atuh hayam diadukeun antara si Jalaprang jeung si Belut. Sakumaha biasa duanana teh silih tarajang, silih bintih, silih si Igapruk galaprak jeprot. Sakitu kalina diadukeun deui. Tapi tetela duanana teh dina tata gerak mah dina ilmu silat jeung kakuatanan memang saimbang. Ngan bae kiwari mah kapan si Belut teh geus digayuh dibarengan ku patih jaga baruna anu geus aya dina awak eta si Belut diasupan ku Aki Lompet anu geus indit teh ka hiji guha. Nya teh diasupan ku Ratu Siluman teh. Puguh we atuh si Belut teh kiwari mah leuwih unggul. Dina kakuatan leuwih rosa. Kapikeun ka si Jalaprang teh rada ngadadikeun mundur dua lengkah. Cerik ceuk kadorong ku kakuatan eta si Belut. Puguh we atuh ningali kitu mah. Adipati Surya lagi ge colohok. Nah cenah kiwari mah si Belut teh nibanda kakuatan nu leuwih unggul salapis ipis tibatan si Jalaprang. Ayeuna mah si Jalaprang teh katingali kabat anu kadese. Nah dikumahakeun eta si Belut teh kiwari mah jadi hebat. Atuh harita Adipati Suradi Praja manehna sirina jero hatena. Tetela bener caritaan Aki Lompet. Kitu deui caritaan Nyai Ratu. Yen bener si Belut teh kiwari mah leuwih unggul. Aing gua kekayakinan bakal unggul. Hasok Belut, buktikeun euy wawasan maneh. Elehkeun tah si Jalaprang teh. Cek eta Adipati Suradi Praja manehna mah gede hate. Katingali harita dua hayam teh geus silih tarajang diceprot galaprak gapruk jebrot. Beuki lila nu tarung teh beuki pohar.
ngan bae geus liwat sababaraha jurus lamun cara jago silat jeung di sababaraha kali bentrokan kekuatan. Tete laki wari mah beuki katingali bae si Jalaprang anu kadese. Malah maloba ngabangkieun kabeunangan ku eta si Belut. Tete lah awak teh bisa katembus jeung deui hawa tiis anu kaluar tina awak si Jalaprang. Ki wari mah teu mampu pikeun ngabekukeun awak na si Belut. Sabab ki wari mah si Belut teh lain ti awak leueur bungkul, tapi mibanda hawa panas anu pohara. Cari ceuk bangkieung harita si Jalaprang teh loba ngabangkieung ka tukang malahan mameh-mehan we ngakeburu rubuh lamun teu bisa ngajaga kasaimbangan badana mah. Atuh puguh we pikeun si Belut mamanehna teh asa meunang angin ningali musuhna geus ripuh teh. Cerelat kalayang hiuk jebrot cilebet cekerna pikeun ti ngahujanan kana dada eta si Jalaprang. Bangkieung gebru karapak. Tapi harita si Jalaprang teh harita manehna teh bisa mancuhkeun di tangtunganana satu tasna rubuh can kao eleh jajaten. Nu lalajo atuh harita teh manehna ge kahibur sabda teh laki kiwari mah nu tarung teh geus aya buleh hideungna. Teh lah ningali lilik tina kanyataan mah si Belut anu leuwih unggul tibatan si Jalaprang. Lah eta si Belut ayeuna mah jadi hebat euy. Jadi kumahakeun eta nya euy? Jadoka teuing atuh Kang. Si Belut teh kiwari mah jadi hebat, si Jalaprang undur-unduran tuh. Ieu ngerek ameh-amehan we KO mun teu gancang hudang deui mah. Oh nya atuh si Belut teh atuh ku Aki geus dipoles jang. Aki mah boga keyakinan kiwari si Belut anu unggul cek Aki lompet harita teh. Aduh hebat si Aki euy bisaan kamari mah imbang Ki. Duh dikumahakeun eta hayam ke we bejaan rahasiana ka kuring Ki. Kuring ge boga hayam kan bae hayam kate alah hayam hat kate tapi da kate oge lamun diadukeun mah hebat Ki tah yang lebih hebat cek eta salah saurang panonton. Nya kewe datang ka imah Aki ku Aki bakal diesian ku kekuatan najan hayamna leutik najan hayam kate tapi lamun geus diesian kekuatan ku Aki mah bakal jadi juara jang. Duh mangga sabaraha kinten-kinten harga urusan mahar mangke we di bumi jang. Ayeuna mah urang sakian heula tuh tinggal itu geus diadukeun deui tuh geus diadu maksud teh. Harita katingali si Jalaprang jeung si Belut teh geus adu hareupan deui. Si Belut pun cara jelema mah seuri yang diseurikeun si Jalaprang. Nu katingali kiwari maripuh. Atuh geus kitu mah gapruk garapak gajelang jurelat. Ceprot. Eta si Belut teh manehna mamimitian harajang. Kiwari mah panarajang teh geus teu bisa disinggahan jeung diimbangan ku si Jalaprang. Tanagana geus mimiti leuseuh kakuatanana geus mimiti lemah. Nu akhirna mah eta si Jalaprang teh ngadayagdak gebru rubuh. Tapikeun ka teu bisa hudang-hudang acak. Teter eleh jajaten ku si Belut. Tapi henteu ari nepikeun ka paeh mah eta si Jalaprang teh mibanda daya tahan anu kuat. Cacak-cacak lamun lain si Jalaprang mah hayam adu nu geus di asupan kakuatan ku bagauk teh alias si Lempay. Duka teuing lamun hayam biasa mah moal teh geus langsung musak atuh kabeunangan ku si Belut teh. Gugu we Kangjeng Adipati Suryalaga teh manehna ngarasa kanjelu sabab kiwari hayamna geus eleh ku si Belut. Teu nyangka teteh lah si Jalaprang teh eleh ku hayamna Adipati Suradipraja. Nah si Belut teh jadi unggul. Gancang atuh harita teh si Jalaprang teh dirawu. Kakang ayeuna hayam kula anu unggul. Teteh lah geuning si Jalaprang teh eleh. Nya teteh lah hayam Ki Adi ayeuna mah anu unggul. Hasok we atuh ayeuna mah
geura adukeun tuh jeung hayamna. Si saha teh si Tarman anu unggul. Kapan kitu katang tuanana? Nu koe teruskeun ieu acara, ceuk Adipati Surya dilaga manehna kudu ngaku. Karena kehebatan si belut dina waktu harita. Atuh nu akhirna mah acara teh bakal diteruskeun deui sabab satu kanyahoan di antara si belut jeung si jala perang kiwari mah geus kanyahoan anu unggul teh tayeuan ti si belut. Nu akhirna bakal diadukeun jeung si jaluk. Eleuh mitra waktos parantoseun kapan dinya. Aduh cageula aduh ka dieu carios si jaluk hayam gaib teh. Urang teraskeun dina seri anu sarajengna hapuntenna mang kirang pitnya. Aduh cuaca ieu teh janten kata rajang we batuk pilek. Tapi malah mandar tiasa ngahibur ka baraya di mana aya. Tong hilap oge di like, di komen oge, di subscribe mitra, di subscribe supaya channel Mang teh lebih majengnya, supaya Mang tiasa eksis tetap ngahibur ka baraya di mana aya. Atuh Mang undur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak